Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paslun utawi ku pasal sawiji wa yajibulan wajib ma'al qada sarta qada li saumi kade puasa apa al kifaratul udma kifarat udma wa ta'jiru lan ta'jir alaman absada ing atase wong absada kang ngaruksak yaman saumahu ing puasane man fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan yauman ing dina kamilan kang sampurna bijimain kalawan jima tamin kang sampurna asima kang dosa yasiman bihi kalawan jima lisaumi karena arah-arah puasa ili ajlihi tegese karena arah-arah puasa. Ieu pasal ngabahas ayeuna perkara nu wajib kifarat. Wa yajibu wajib hukumna ala ma'al qada sarta qada li saumi al kifaratu wajib kifarat sarta ngodoan puasa kifarat udma. Wa ta'jir jeung diwiwirang deui alaman absada saumahu ka jalma nu ngaruksak puasana dina bulan Ramadan bari yauman kamilan poe anu sampurna dina bulan Ramadan kunon diruksakna bijima intamin ujima anu sampurna ujima anu sampurna lain helmna wungkul lain hasapahna wungkul. Pala kiparat alaman absada bi ghairi jima'in teu aya kiparat pikeun jalma nu ngaruksak puasana ngabatalkeun puasana ku selain ti jima. Seperti barang dahar awis timnain atawa ngaluarkeun cimani gitunya. Dikecelek-kecelek burusut we. Wa mislu dalika ma absada bi jima'in ma ghairihi pala kiparat alaihi. Samisil ayeuna barang dahar jeung istimna lamun ngaruksak puasa ku jima ma ghairihi sarta liana pala kifarat alaihi taya kifarat. Kaituna wala kifarat aidun alaman afsada bi jimain fi ghairi Ramadan taya kifarat keur jalma nu ngaruksak puasana ku jima dina selain bulan Ramadan. Puasana wajib tapi sanes bulan Ramadan seperti puasa nadar teu kudu kifarat. Wa qodoin puasa qodo teu kifarat. Wala ala musafarin safarin kosrin teu aya kifarat keur jalma anu puasa bari musafir bari ayeuna saparna sapar kosor. Satu yubihul fitro anu dimeunangkeun buka aftara bizina. Itu cenanya. Walhasilu anna surutu wujubil kifarat ihda ansaro hasilna yen sanyana syaratna wajib kifarat teh 11 cenah dina sarah panjangnya lamun dibahas mah sebagian we. Al awalu al watiu kahijina wajib kifarat teh wati pahurjabil mautu fala tajibu alaihi. Nyataan wajib kifarat teh nu ngawatina gitu. Nu boga pedangna pahoroja bil mautu teu wajib jalma nu diwatina mah teu wajib ngaluarkeun kifarat gitunya pamajikanna mah teu kudu salakina we. Asani watun mufsidun fatajibu ila idza kana watu mufsidan. Syarat kadua wati anu ngaruksak fala tajibu nu ngaruksak ngabatalkeunna puasa. Itu fala tajibu illa idza kana watu mufsidan bi ayakuna min amidin dakirin lisaum muhtarin alimin bitahrimihi. Anu ngaruksaknya nu wajib kifarat teh ngabatalkeun kana puasa nyaeta min amidin jalma ngahaja watinana teh dakirin lisaum terang keur waktu puasa eta teh muhtaron kahayang sorangan alimin bitahrimihi terang kana haramna wati dina puasa gitunya. Wa in jahila ujubal kifarat sanajan teu terang wajib kifarat dina bulan puasa tapi apal eta teh haram dina bulan puasa teh eta wajib mayar kifarat. Atau min jahilin ghairi ma'durin atawa ti jalma anu jahilna ghair ma'dur nu teu dihampur
teu dihampura. Itu nya ngawatina bulan puasa bodoh ka toloyo pugu deket ka ulama, deket ka pasantren majelis taklim tapi teu nyaho. Itunya teu nyaho wajib kifarat. Asal isu ifsadu saumin horoja bi salat katiluna ngabatalkeun kana puasa jimanana teh. Itunya horoja bi salat dikecualikeun ku saum teh nyata salat teu ngabatalkeun kana salat wal intikaf jeung intikaf pala tajibul kifarat bi ifsadihi ma wajib kifarat ngaruksak ayeuna salat jeung intikaf. Kaopatna ayab sida sauma nafsihi ngaruksak kana puasa dirina horoja bin malau absada sauma goirihi walau pi Ramadan. Itunya. Ngaruksak ayeuna puasa manehna ngabatalkeun puasa manehna. Terkecuali lamun ngaruksak ayeuna puasa batur, ngabatalkeun puasa batur sanajan bulan Ramadan seperti ngawati si musafir. Itunya aya jalma nu musafir batal puasana jalma musafir au nawihi imra'atahu papasada saumuhuma atawa nu musafirna lalaki anu ayeuna dibatalkeunana anu aya di imah musafir lalaki ting kumaha caritana mah beureunan panjang caritana nama gitu ngawati jalma nu musafir awewe anu keur di perjalanan diwati ku jalma anu aya di imah pamajikanna meureun keur di mana gitu keur beberangkatan di perjalanan ruksak puasa batur tah teu eta mah teu wajib kifarat. Al-khamisu fi Ramadana syarat kalima aya dina bulan Ramadan wa inin farada birru ya au ahbarahu may yusaku bihi au man itaqada sidquhu. Taitanya di antara syarat-syaratna teh panjangnya. Wal kifaratu itaku raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin. Kifarat teh disebut kifarat udma teh ngamerdekakeun abid anu mukmin ya. Abid anu mukminah amat yang merdekakeun. Bila iwadin tanpa pengganti salimatin an aibin anu salamet tina aib. Pain aja jaan roh anir rokobati lamun teu mampu ngamerdekakeun abid wah sabaraha mah kaning abid teh nya hargana teh beuli ku urang perdekakeun we abid atau urang boga abid bebaskeun we entong jadi abid urang wajib saumu sahraini lamun teu mampu ngamerdekakeun abid wajib puasa 2 bulan mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut ulah kapegat ulah eureun heula. Wayan qati'ut tatabu bil iftar pegat aina tatabu bil iftar ku buka walau bi udrin sanajan aya udur ilana wi haidin kecuali lamun kapegat ku haid teu naon pain aja jaan saumihi ma lamun ayeuna apastina puasa 2 bulan teu mampu puasa 2 bulan wajaba it'amu sittina miskinan wajib masihan kadaharan ka 60 orang miskin likulin minhum mudun min golibi kutil balad al mujzi'u fil fitrah. Itunya saurangna miskin teh sakmud nyata 3 gelas. Nah, bikeun ka orang miskin saurang sakmud. Bari eta teh kudu ditakjir, kudu ayeuna ngawiwirang sorangan, kudu dibejakeun. Ieu teh sedekah naon? Ta ieu abdi kifarat ayeuna jima teu kuat poe kamari bikeun. 3 gelas ka saurang 60 orang miskin bagikeun aduh repotnya eta cenah meuni sakitu leuleusna meuni kuat hayang ada teu kitu nya digoda ku setan wa yajibu mal qada al imsak li saum wajib sarta ayeuna kudu wajib imsak sarta kudu ngodoan puasa sabada Ramadan li saum fi sitati mawadi'a dina genep tempat genep masalah hiji dina bulan Ramadan la fi goirihi teu dina bulan Ramadan mah teu wajib imsak jeung qada kana darin wa qadain seperti puasa nadar jeung puasa qada jeung puasa kifarat ala muta'addin bi fitrihi ka jalma nu ngahaja buka
dina bulan puasa ngahaja buka litan dihibibsadi karena ngahaja ngaruksak puasa kudu ulah barang dahar jeung kena wajib ngodoan puasa. Nah gitu watakoyu ngaraksa wa fayuroi hurmata saum maka kudu ngaraksa kana ayeuna kahurmatan puasa fi mayadharul ittifaq ala wujubil imsak dina masalah nu dohir karena sepakat ulama ala wujubil imsak kana wajibna nahan dina bulan Ramadan. Cenanya jalma ngahaja buka dina bulan Ramadan wajib engkena ngodoan tuluy ayeuna sabada barang dahar teh ulah barang dahar deui lamun barang dahar nya dosa eta sabab wajib imsak nahan ge tapi lain puasa da puasa mah diniatan teh barang dahar eta mah barang dahar tadi gitunya. Wasani ala tarikiniat lailan fil fardi kaduana wajib imsak sarta qada kajalma anu ninggalkeun niat lailan fil fardi dina puasa fardu gitunya teu diniatan peuting dina puasa fardu litaksiri hakikatan karena gagabah kana hakikat ibadah puasa inta madatar kalamun ngahaja ninggalkeun ni au hukman illam ya'tamidhu ka'an kana nasian au jahilan seperti jalma poho atau teu nyaho liana dalika yusiru bitarkil ihtimam bi amril ibadah gitunya sabab eta ninggalkeun ayeuna niat teh dina waktu peuting mere harti bitarkil ihtimam bi amril ibadah mere harti ninggalkeun ihtimam seja banget kana urusan ibadah gitunya apan innamal amalu biniat setiap aina segala sesuatu amal teh sahna aina karena niat bulan puasa niatna digagabahkeun gitunya teh dipentingkeun bahwa darbun taksirun maka eta salah satu aina warna tina gagabah wajib anil imsak wajib kudu nahan ulah barang dah wajib anil ibadah dalika wajib sabada eta teh sabada Ramadan teh wajib ngodo pauron de wajibna itunya tanggal 2 Syawal kudu langsung dikodo wajib pauron ku penting-pentingna ieu teh lamun ayeuna ngahaja ninggalkeun niat wa illa pala lamun teu ngahaja ninggalkeun niat maka pohoan pala teu kudu padarita keneh walahu taqlidu Abi Hanifah payan winaharon ngan hegae cenah lamun poho deui teu nganiatan peuting taklid ka Imam Hadi Abi Hanif payan winaharon niat teh ti beurang iraha wae urang ingetna wah ngan ka Abi Hanifah taklidna eta mah lain ka madhab Imam Syafi'i wasalis walaman tasarodonan baqala il pabana hilapuhu katiluna wajib kodo sarta imsak kajalma nu sahur bari nyangka masih keneh tetap waktu peuting masih kene peuting poe kene pabana hilapu pas dibukakeun teh janela nya pas dibukakeun janela teh caang ieu geuning beurang ieu teh astagfirullahaladzim subuh kaberangan katinggalkeun pas dibukakeun di jero mah poe kene padahal hordengna katutup lampuna parem geduk ke sahur aya horeng teh beurang wa rabbi alaman aftara donan al gurub ka opatna wajib imsak sarta qada jalma nu buka ngahaja buka nyangka surup matahari pabana ku ari hegde encan itu nya can buka ieu teh geuning teh sugan teh naon nakol-kokol teh padahal mah budak meureunna bisa babijah lil mikot ya seperti zaman ayeuna teu terang kana jadwal puasa eta ge kudu imsak sarta qada wal khamis walaman bana lahu yaumu salasi saban ana min Ramadan kalimana wajib imsak sarta qada jalma anu jelas eta teh poe tanggal 30 bulan Saban teh tanggal 1 Ramadan teu terang ayeuna jadwal puasa teh tadina ari pek teh ternyata kabar anu benar mah eta teh tanggal 1 Ramadan ai peutingna teu saur teu diniatan ta eta wajib ayeuna imsak sarta qada sumain sabata qabla nahwi aklihim lamun tetep tanggal 1 Ramadan teh sabada ayeuna samemeh barang dahar
nu dibalahum niatu saum sunat diniatan puasa bihilafil musafir beda jeung musafir. Wasa disolaman sabako mal mubalaghah min madmadatin wastin sakin kagenepna wajib qada sarta imsak jalma anu katelanjuran ayeuna nginum cai tina anu banget teuing ka kamu jeung ngingsreuk cai lepas cai ka jero ka ingsreuk atau kal naon gitu kalegleg litaksiri biasa sabab gagabah madmado jeung istinsakna bila pisobiin balago muktiron au majnunin apako beda deui jeung budak anu nepi kana baleg tingkahna eta budak teh buka pas jam 6 baleg buka we manehna teh eta kaditu ke hukumna teu wajib imsak tapi ayeuna sunat gitu kayak itu au majunin apako atawa jalma gelo waras jam ayeuna 6 gelo keneh jam 8 ya jam 7 misalnya cager beda deui eta hukum wa kafirin aslama kafiran masuk Islam musafirin jalma musafir wa marin jeung jalma geuring jala udruhuma anu hilang udurna musafir jeung nu geuring badal fitri sabada buka tah layajibu hukumna teu wajib alahin kanu kabeh ta imsak nahan tina barang dahar bal yusanu tapi sunat imsak ulah barang dahar idla taksiro karena alasanana teu gagabah eta mah nu dieu ngan kaitu nawala yajib ala sobi al qada teu wajib sobi ngodoan puasanya itunya qada na teu wajib imsakna ge teu wajib tapi sunat amalau balago soiman jalma si ayeuna naon sobi baleg bari keur puasa balegna jam 8 ti ayeuna terbit fajar teh puasa pika jam 8 pas jam 8 baleg payajibu itmamu wajib nyampurnakeun puasa bila kodoin tanpa kudu dikodoan itunya aidul lisarati min alil wujub sabab eta budak jadi ahli kewajiban jadi mukallaf fi asnail ibadah dina tengah-tengah ibadah jadi ahli kewajiban maka wajib kaituna tuluy dan sampurnakeun puasana itunya faslun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.